di Cipuspa hari itu goreng kongsi dahar jauh ini dia cuma Ya, tama. wiwir angin ngadaling Aduh. nebak hate nu kerungsing Alah. Suras-suras kang ngomong katnya Prabu Silih awas seger buker anu nyecepis lempang bari nanjak matak sehat karena awak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur wilujeng tepang. Aduh, tiis deui yeuh hawana. Seni petualang budaya. Nyana kabar ti kampung di mana cik? Di Rancabali Ciwidey kebun teh. Tah. program pancausaha tani kaum buruh teripuh kaum dagang pada senang patuh tigin jujur ya obarna nyawa jangan penjujur obarna bisa di obarna jujur obarna nya Ubarna. jatuh jujur mah sukses ngebuah kene menang beja ngantosan lebah pengkolan bunga pacampur jerewas sok inggis beit jate salah waktu kuring indit neang jog anjog lebah pengkolan tadi liengkan di lenguan lebang ngan ukur tegalan di lokan we teh dia lieur teuing mana bogar hese mana wak anak bornya anak domba nu bodas hitung setipan sok saya da geulis Tah, gitu bina teh nya. Kuat kacinukul itu di ditu tuh hiji. oh itu terus ngukur 7 anak domba dijual kayak kajaga itu Nu ieu hoyong dahar cenah ge ieu. Kakak lagi naik mah hayang dahar. apa Kapan beta dipiceun? akhirnya dia yang dia siandai Oh. Aduh, bakal tinggu tiis ieu. Karagen 5 menit dipiceun hayang dahar dia deui. Ai ikut apa tegep. tadi mah buang lemak kayaknya timbun lemak deh Oh, anu ditimun deui nya. ayo Ayo orang dalalahar. kamu heula atuh teh Sok. Nya sok hileud hideung heula sakedeung. 1 berjiwa Pancasila, 2 pendidik, 3 penghibur, 4 penerangan, 5 pengembang budaya. Tugasna urang penghibur tugas. Gitu ternyatanya isi-isina teh nya. Ya na urang dina penghibur letaknya, urang bisa maju mundurna tina penghibur, tina pedoman eta. Seguma tekah parepola urang supaya merenang jami jadi penghibur otomatis berat dengan sendirinya mah. Lomba teh makan rezeki merenang rada euyak Lu kumaha hileud hideung? ngacaprukeun buru. Sok. Buru. Sok. Hah? Oh, di dieu tah. Keun da aya labuh mah kaluhur paling ge. tampan leuwih luhurnya Ini kalau ini kahandap labuh. tampanan Nya sok hileud hideung. Kumaha? Ieu deung gorangan. Tapi tetep sieuna.
Hilir hidung. Teu sieun ku hileud hidung. Oh, sieun atuh cenah. Lain sieun ku hidungna sieun mah. Tah, itu eta. Tah, bener hileud. Sok eta cekelan. Mau gerak. Ih, garila teuing tuh. Itu buluna. Mana pada hidung? Ngontong dicekel buluna. Tah eta huluna, boro. Yeay, komo huluna. Ah. Tuh, utak-utakan. Pada hampir lagi hileud hidungnya dicabake moal atuh. Sanes gila ku ateuna. Tapi gila ku genyana. Nya kudu genyal mah gila. Nah, gitu gini sih orang cidrung. Hileud naon nu? Genyal ge genyal hipu. Gileut orok. Hileud buluan hileud orok. Oh, hileud orok. Hileud naon nu gede huluna? Hileut. Olahraga menunjang kesehatan, seni budaya di banda jaga tong luntur, praseniman mibakat jadi penghibur. Ibu-ibu atuh adanana. Mangga ka para karuhun, karumuhun. Dilajeng ye. Jadi sama ngudangkeun. Dahar gitu. Ya, bi udangkan. Ayo. Mangga ka parayun sadayana. Sok ah. Man hayu barang atuh. Ya, mangga. Sok hileud naon nu gede huluna? Hileut Naon tah? kamu. Ya, hileud kamu sih eta. Mah ka urang urang atuh ieu hileud kamu. Ieu mah hileud nu jabrik buluna. Hileud bawa cau. Terus ngomong. Nah, Hileut nu mawacan. Wah, buset. Sudah jabrik, dikerok. Manya jadi kerok jabrik. Ah, Di kerok mah kedah lingi. rokok siong, keretek, mereka beli. naon? Buuk gondrong. Garetek, Garetek. Kuliang ceuli. hitan celi. Mahina teh. Keretek saya gitu mah. Pasti nafsi we nya nu yang Ya, nafsi, dukun, nafsi. yang panjang bebas. Ya, bebas lah. Penting mah ada ulah ku hileud genyah. Ieu tanggal naon ieu teh? Tehnya. Nah, sanes tanggal ieu jalan tir. Arek murak paisan. Merak paisan ayo. Merak paisan. Rek Paisa. Tapi lagu-lagu batu kembali. Ulah. Pelus pesan nabuh di Pak Edi. Pelus ngan cukup administrasi. Pelus nabuh dinu ulang tahun ngan cukup hatur nuhun baheula. Ayeuna mah dibayar ya mah. Ayeuna kudu dibayar nya. Dibayar ya. Tapi sok ae nu hatur nuhun eta kumaha eta tah. Kemarin aya dua, HN jeung HL. HL. HN teh naon? HN hatur nuhun. Ari HL Hatur lumayan. hatur lumayan. Kan biasanya HL teh tara nebeng nya. Kan HN lu. Da biasanya hatur lumayan ka ditu teh. Sok lumayan we gitu nya. Si horek Amun aya di HN. Hak naon hak hak mah. naon hak teh. Yang seorang yang ngok-ngok yang seorang. Mak Aduh sawerannya digubuk seorang. Tungtung nanti jadi. eta mah hak ya mak Tungtung nanti rumah kena remok gitu. Yuk angin. Nebak kana tatangkalan. Ingrung gunung di hamparan kebun teh nu maplak aduh di Cipuspa Hari itu goreng kungsi dahar jauh ini dia cau mah pisang. Pisang cau.
jauh amis Ari Sugan Kopina kesel. dihanut kene Nyengklak. mau atuh iya sebagian sini apa lagu duet dulu teh apa duet sih berduaan Eta nu siga cowet geuning. Itu coet ya bener gitu coet mah. anu Ya. ya tama Wiwir angin ngadalingging Aduh. nebak hate nu kerungsing. Alah. Dilajeng. Dilajeng. rungsing Nuju rungsing janten tadi teraskeun. Kunaon cenah rungsing teh? Ah, ya rungsing teh kudu acis abi teh. Alah. Ini si hore. Nuju sakit pesak tuh. Oh. Nuju sakit pesak. Oh, ini teh janten rungsing. Ah, Kena dikumakeun tah bah sakit pesak. mending sakit pesak mending sakit suku pinuh pesak luanana sakit pesak alim, abi mah sakit suku alim, hoyong segala pinuh. pesak Tapi pinuh suku ge alim pinuh deui. di mah anak pun anggal pinuh pun kasur pinuh Kebututan meureun. tapi suku baru saborang dah ya mata ke orang kudu tarima kok sia rezeki mesti katampi teh urang teh nya contohnya itu kapan teh kapan itu Oh. itu suatu orang hiji lalang dua holiang anak kucing keur di kalungan dorong ke kiri plaktuk dorong ke kanan plaktuk domane nih Kan wae lah ieu mah. Orang seni ieu. lebih kenal lagu tete lagu wah Dorong ke kiri. plaktuk dorong ke kanan plaktuk Di mana ini? Jot. Aduh. Pemirsa, kuramenya, aduh, kayaknya. Oh, di, naon teh? Cipuspa. Dua holiang, anak kucing, perdi kalungan, dorong ke kiri, plaktuk, dorong ke kanan, plaktuk. Doman ini. Siga sarang kabutut. Ayo deh, kangen nah boro. Terus yang cek baik. Naon nu maladug. Ya. Yo. Lalu salah euy. Tuh naon nu maladug sasak besi kahuruan kunaon mah si ibi jamadud si horeng teh timuruan timuruan ka bagong Alah timuruan kitu geuning. Hey, itu naon nu maladug kareta api ti guling itu naon nu ngadungkuk Si horeng teh irung as. eta tadi keneh ngawanon ka dia paling ngadungkuk saya mah Naon atuh? onyoy Ah, ieu nampuyak.
Nampu ya kudu namru aja tuh. Tah ya nampu. Beda nampu ya jeung ngadungkuk. Ieu mah ngadungkukna ge ngadungkuk nyari atuh. Aduh. Sidik jamu itu ya. Sebut namru. Ayo ah, Kan ya. ayo ah. Uma arungkupan kaparena tong ditempo alus rupana nu penting hade haten Asik. Aduh, nong kasih poe turing hate ah gitu. jing jing guling anak kucing berdikalungan dorong ke kiri plaktuk dorong ke kanan plaktuk doman ini Siga sarang kabutut dorong ke kanan plaktuk doman ini Ayo ah, ke kebun nah. Ayo. Ampun. Tuh, salah cenah udah leuki lempatan itu. nanggep haditu udah budak nanggepan itu teh Tah. kurang di teh doman ini tah gitu sudah pembelon ini jadi ngaren tenang kolok jadi